hore. Luas. Luas. Pak Haji tiba-tiba hore itu teh. Pak Haji teh kurang diberi kesempatan opening, Pak Haji opening. Itu jolo hore itu Pak Haji. Itu pasti gara-gara timnas Indonesia pada berlaga, Pak Haji di finalnya lawan. Leres, mohon. Jadi latihan hore heula. Latihan hore heula. Pak Haji menangnya pasti atunya Pak Haji. Mudah-mudahan lah. Draw heulanya. Oh, draw. Mungkin ngongke. Kaduana. Bahaya ya Pak. Ini masuk taranya lahan. Eta si Alexander Pauling teh nya geuleuh eta dina lieur Bandungan komentarna di koran Thailand. Lieur macan itu apa? Pakai bahasa Thailand. Mau bahasa Thailand. Tagalog. Aduh, segitu. Tagalog Filipina. Oh, Thailandnya. Tapi dah bahasa mah kumaha keikhlasan. Kita wae Tagalog di Thailand. Pak Haji, lebaran teman lain Thailandnya kampung rumahnya? Siam. Siam itu. Muay Thai, Pak Haji. Muay Thai. Kapli dia kala Thailand Siam. Siamnya. Nah, naonnya pan aya payung siem, aya walu siem, aya lauk siem gitu kan. Eta ku baradagna ku ayeuna terus dianggo ku Thailand, Bangkok kan, ayam Bangkok. Jamu Bangkok. Bangkok. Pan istri anu gitu Bangkok. Neng Bangkok gitu aja. Mohon. Pak Haji damang tapi Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji nuju cekap saldo nya teh halangan harungan mabak tahun baru teh. Aduh, mantap. Ada sudong 50 juta nu ngawisan. Duh, di mana? Di Jawa Tengah, di Solongan, itu nak limun. Itu nak limun. Tah Pak Haji dina Rebo ieu urang bakal ngabahas tangtosna kanggo listeners anu gering bahasa Sundana. Mohon. Sagedengeun eta urangnya bakal ngabahas tentang sepak bola atau napi final nu bakal langsung kewengi cabut setengah dalapan. Di antos-antos ku warga negara Indonesia itu ya. Leres. Dari ujung dunia ya. Mohon. Karena lain di luar negeri pasti leres ya. Jadi aya sababaraha prediksi anu yakin lah gitu mau miseukeun kewengi teh. Ya di antawisna masing-masing kesebelasan tuh bakal nunjukin 11 pemain. Udah pemilih 5 mah basketnya. Oh, itu Pak. 5 kayaknya basket teh. 5. Cacanan wean. Tapi lamun main mama teh sarobi-robi Pak Haji nya. Biasa. Barudak. Biasa lawan salapan. Pamit. Di kartu beureum Haji. Poin hiji kartu beureum. Kain payung barudak teh. Jadi sewa gitu. Ada kumaha atuh nya mah di Asia mah. Ada di luar negeri mah pan silih hargaannya yen bincurang teh mahal gitu. Da aya niat mateni teh gitu kan. Pan di urang moyong nemprang wae nya. Sikat we Pak Haji nya. Pak Haji mau nyeroskeun namina ngan inisialna we R-nya. Nyata namina teh Castoni. Kang Cas eta. Kapung gua pan libero Persib. Sok ngeumbun paniti teh. Paniti. Apaan panitia diheungheum, mun palisa gugu kan salamet, canak gitu. Jadi mun barung teh beus kan bimbing batur eta. Tandelekan Kang Cas gitu. Jadi orang limun non. Oh ya diadu fisik. Pan di urang pun kang mari maot pan. Iya hijinya. Jadi orang mah membunuh teh gitu kan. Iya memang bautnya juga ngadu bagong di orang begitu kan. Karena lu tuh aja. Mohon pan aya di batur mah aya rumus mun ka dieu gitu. Itu juga sedekan gitu. Bena tuh sae teh. Sintayong teh nya. Aya taya bintang pan. Saya. Timnas gitu kan rata. Rata ini mah sadayana. Pokoknya Kurniawan. Mantan pisaha di Pasir Majat gitu kan. Ini mah taya bintang. Margi ya rata ngalatihna gitu. Betul. Kantun ieu we kantun aya Fata Morgana ka urang. Maksudna naon eta teh? Tahun 2006 teh Pak Haji teh ketua Panpel. Kasih lawan Medan gitu, aya akumulasi kartu koneng 4. Ya sareng supir ngobrol mereka Siliwangi kumaha anjingnya itu. Hariwang, kuai-kuai 4 pemain kartu beureum akumulasi. Kita samain ya. Cenah Kang, sugan we aya Fata Morgana. Teu seuri harita mah. Ngan 2 bulan sabadana di surahan di maksudna
Dewi Fortuna, Fata Morgana teh jauh pisan atuh. Kalau bentuknya bodor delay Pak. Mohon. Da berduaan gitu kan. Fata Morgana. Naon cing. Oh, nya Fata Morgana teh Dewi Fortuna. Awan kamari di Lampung teh kegiatan Ieu dongeng Ahda Imran, mantan wartawan PR. Aya kegiatan NU di Lampung. Oh, Aya wartawan daftar gitu. Banser gagah teh. Pak, apa Bapak sudah regenerasi? Maksudnya apa? Itu menulis daftar nama. Bukan regenerasi, Pak, itu registrasi. Registrasi. Apa ada gitu? Ikut spontanitas begitu. Jadi masih Kristana sok itu Pak Haji. Si Kristana tedamang. Tasok Kristana 089. Kalau mumpung emut. Sok naon? Ada teh sok ngawulang bahasa Indonesia, kabule-bule lah gitu kan. Jadi bangsa ya boleh Spanyol diajar bahasa Indonesia, terus waktuna ke lapangan gitu. Di sana ke puskesmas sih kan ngobrol. Dokter, kalau di puskesmas ini ada berapa orang perawannya aja gitu. Perawat maksudnya. Perawannya ada berapa orang? Kata ku gempar oge tiasa Pak Haji nya. Disebut teh kasus bukan gitu. Kasus gitu. Salah ngomong we Pak Haji eta. Oh, ada seueur atuh cara. Eta kita ustad eta TV anu kurang kontrol ya ada kesaleo gitu kan. Kumaha anu daerah sadara artikulasi mah gitu di RL kan pabelit wae. Keller, roro kidul, lor kidul. nah tanya sepuluh. Da mun kontrol ieu teh. Nu babok teh bae nu babok di lembur. Nu mabok kumaha Pak? Rancangan Godi teh. Godi Suwarna. Dapat di bensin eta. Mana tahu. Mabok kaget. Wah, mabok ada tol gitu kan. Maksudnya kontrol gitu kan. Aing mah mabok ke kontrol. Sebab mabok. Dengan UR gitu kan. Jadi kacaletot deui wae. Oh, aing buat mama mabok naon jadi begitu. Bae itu botol cenah ortu. Ya aja mana mabok. Itu botol demi Allah. Dua botol pupus jujur si Dedi. Yang mandar naon sih mana? Itu pokoknya yang beri nukang. Nya aja Pak Haji baru dok ayeuna. 5.000 aja beri nukang teh asal mabok pada gampil. Naik ojek beli nukang. Mohon betul 5.000-an nukang we urang teh. Orolo teh. Da samiwaikan proses nama. Di arah lirna Pak Haji. Mohon. Nya di dalam itu sok oleh abdi mah Pak Haji nya nuju cager, nuju sehat di arah lieur. Ai keur lieur hayang cager Pak Haji nya. Mohon. Tah kitu. Pan male tungtungna nafsu jelema mah gitu kan. Ada tukang batu kan dongeng budak tukang batu gitu. Wah, gitu Pak Haji. Itu tukang batu teh nukur-nukuran batu gitu Jawa Raja ditanggung gitu kan di kabita jadi raja. Orang jelema teh numpang sakti teh raja. Cilug jadi raja gitu. Jalan-jalan naon gitu kan. Nah, efek hujan. Berarti nu sakti lain raja. Hujan, hayang jadi hujan, cilug hujan. Wah di banjir-banjirkeun gitu kan. Betangkal marungkad, hayang batu mah teu. Meureun numpang sakti teh batu, cilug jadi batu. Bae aku tukang batu mah. Ditakolan Aing bisa masak dina tuh. Tukang batu. Nya jalan mah kitu tah. Wah, satungtung ieu mah. Hirup mah. Mohon da urang pasti nafsu. Tah eta. Jantan bentena pada Al-Baqarah disebutkeun nya ieu dua malaikat Harut sareng Marut gitu kan. Nyanggam ka Gusti Allah teh kunaon cenah pangarsa. Ari ka jelema mah nyeun ka naon kasalahan dihampura deui gitu kan. Da beda cenah mana jeung manusia mah, manusia boga nafsu. Ayo malaikat tante. Cenah abdi pasti nafsu cenah. Mau juga manusia. Bah, tah marut-marut tadi Pasti nafsu. turunkeun di babi ya Irak we namanya. Pasti nafsu gitu. Tah aja ya putri kan Jahro, Jahrah. Timbul nafsu gitu. Ngajak sapatemuan, teu bisa cenah. Tapi mun maneh maehan raja mah cenah sok. Sebat mah cenah maehan mah tuh berat teuing atuh irup teh cenah ieu arak saseloki tah ieu mah gampil nginum molak kumabok pas teman ongkoh ngoehan ongkoh ngaku pangeran ongkoh malaikat
harut baru tombol jama gitu kan. Pak Haji mah sederhana ada. Panenu ngaran kitu teh nya minuman setan. Nah, leres. Lamun kurang diinum, setan ngomong nginum naon. Oh dah. Sami-sami makhluk Allah, sami-sami makhluk Allah. Bener. Di akhirnya surah amat cebodas we, nya sehat. Setan karunya nginum naon bener. Mohon gitu. Bener ada Pak Haji mah kemana-mana Pak Haji. Coba 0811 22 1051 nu aya seueur patarosan nu bade ngabagi dongeng ge mangga diantos tangtosna mumpung aya Pak Haji Taufik Faturrahman di dieu nya. Bah gitu. Wan, teka rasanya Wannya udah sampai akhir tahun 2021 lagi nih Wan ya. Iya. Kenapa emang? Perasaan baru kemarin itu liburan bareng sama keluarga di akhir tahun 2020. Sekarang udah mau ganti tahun 2020 aja nih teh. Nah ngomongnya akhir tahun mah, ini mau nanya sama listeners. Udah punya rencana belum nih mau tahun baruan di mana? Ramu saya rencana Wan. Nah, rencana. Rek kami gulingin Pak Haji. Mohon. Di Bumi Ageung. Tetap ya ingat rencana mau liburan, mau kemana pun mau staycation, mau kemana tetap hati-hati. Ya. Kurangi mobilitas, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Insya Allah Wan, tambah Wan di stokkan pisan. Memang udah siap starter pack yang selalu dibawa setiap bepergian Wan. Nunggu. Hand sanitizer, masker, sama Bear Brand Wan. Atuh Bear Brand mah? Ada susu steril andalan Elmi dan keluarga yang dipercaya dari dulu. Sama pisah, terserah saya mah. Sama kamu? Saya juga sudah terbiasa untuk minum Bear Brand, tinggal awak stick Bear Brand. Pokoknya kapanpun dimanapun. Ingat Elisa tetap jaga kondisi dan pilih yang dipercaya. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Gitu. Itu aya dina pelanggaran COVID-19 ge. Kayak jadi orang teh kedah patuh karena obatnya. Nggak kahiji? Ngangge masker. Kedua? Nggak basuh pandangan. Atiruna? Ngajaga anggang. Keempat? Ngalet Bear Brand. Aduh, hade Pak Haji. Sugana ya. Suplai Pak Haji. Pak Haji ya Edonaros langsung nyanyi aya Ersan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bade tumaros. Pami hartosna kumput buni di nu caang negreg bari teu katembong teh naon hartosna? Negrak sanes negreg. Negrak ya. Eta nyumput buni di nu caang teh kawitna dipapanekeun kana sifat Semar. Semar teh kan dewa, eta dewa Ismaya gitu kan. Jantan diturunkeun ka dunya teh bari teu nemungkeun kasaktianana gitu kan. Padahal ku hitutna wae nagara teh tiasa muradul. Tiasa muradul gitu kan. Mohon Semar Badranaya. Jantan kondisi Semar gitu teh di pawayangan disebut teh nyumput buni di caang gitu kan. Sakti. Ana paleun Semar teh sakti gitu. Mari dina unga-unga lalakon Semar mah sok dinten panutup bae. Pengusunganana menghadap ke Semar tas pasian pepeling tutup lawang Sibataka gitu. Dari filosofi wayang mah kerukunan pan. Rukun gitu kan kedah dicontoh ku urang teh. Maksudna rukun teh kumaha? Anu buk-buk perang pan, harusnya kotak mah caricing we sugan. Oh, atau raja hasil aja amar teh pan ngarareneng na kotak mah. Namun biasa we. Disimpan aja dibaen pas wayang. Rawana ngareneng sareng Dewi Sinta cicing na kotak mah sugan kepancing birahi na henteu. Bener. Kan dalang ku sih neun kepancing teh. Dulu aja dalang. Aku tukang ngomong mah tarap aja dalangnya. Upami aya masalah. Nu kan di grup nu modern mah teu kenging aya nayaga anu suami istri gitu kan. Sok jadi mamala eta teh di panggung. Sabab teu salawasna rumah tanggana rapi. Dan kondisi pas saya mah paharang-harang kamau kacara ka panggung. Kumaha tah mun kacara ka panggung? Pan aya sinden jadi cara itu tukang kenang gitu kan. Dadi namanya teh gitu kan. Oh, dadi berarti. Dadi tukang kenang gitu kan. Halus dadi teh. Mohon. Hari wongina kada yang main masih pas ya kene. Eta teh
sore itu masih dibalang-balangkeun gelas naon. Jawa ka dia nyampur, naon sih ribut wae. Wah, pamela gitu. Enggak sih orang main sih. Naik ke mobil bareng gitu. Tapi anggar kene di panggung teh. Kumaha tah? Apa hasil harangan gitu kan. Kan biasa orang tatalunya. Laras. Itu tatalu pan sinin kada nyamat. Tantos. Tang wangga cenah ayeuna urang wanohkeun. Tukang saro namina Kang Ojak, terus Kang Rebab namina Kang Ujang, terus gitu. Urang sebalnya ka salaki urang gitu kan. Lepas sehat ya. Lepas sehat ya mah tapi kan kada tanggung jawab di sini. Profesional. Mohon diakhirkeun da kapaksa ka sebut atuh nu pamungkas eta. Tukang kenang gue diwanohkeun si anjing dadi. Cenah kita ka bawah ka panggung teh. Si anjing dadi atuh. Aku kesel sama banyak. Mohon. Masalah rumah tangga tuh profesional berarti cara ke panggung gitu. Eta sami sareng dongeng. Si koplok. Pak Camat riweuh eta. Pak Camat riweuh kumaha. Sabab di hiji kampung teh aya dua papahaman gitu kan. Aya sakelompok pasantren ieu mah wabihamdihi mun tepan teh. Nu ieu tara gitu. Tinu sakelompok ieu mah kan subhana rabbiyal a'la terus kadinya tengok wabihamdihi teu. Iku mah cari wah ya, kenapa pahaman teh aneh wae cari teh. Sing boga akal, kurang yakeun naon teh kerja. Lain kerja di sama naon? Giat lah. Moal kata lah di damel sarangan beberes bersih naon. Diselekeun ka magrib. Tah urang jadikeun imam ya anjengan sok make wabihamdihi. Anu make nu tara wabihamdihi jadi makmum. Makmum kan nurutan. Tapi mun nurutan hatina pabenter papahaman teh engse gitu. Tarikeun jaga imam teh Pak Camat gitu. Itu payung ngoberes anu tara wabihamdihi tukang teh. Ditarikeun teh ku imam sok make wabihamdihi teh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dijawab tukang teh. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi. Angger tanpa. Aduh, gagal Pak Camat. Gagal. Niatnya mah ingin menyatukan bagian. Angger pemahaman. Tapi dah gumantung kumahanya. Ya beli aya paham aneh oke ya. Nyai cenah poya nya da bapak kamari cenah ngiring pangaosan nya ka pamajikanana. Urang teh sapat temuan teh kedah dina dinten antara wengi nu kawitan ku es. Poe Senin, poe Salasa, poe Sabtu. Tuh ganti lu kan. Mohon jeung ke malam kan. Malam Senin, malam Salasa, malam robok kami Jumat Minggu mah teu kenging. Iya. Cuma aneh gitu Kang paham wis terus protes nah. Akang percaya pisan. Dia mun pamajikanna hoyong teh tah. Poe Rebo ais engke ngono. Jejam gitu. Paheut ya paheut. Ai poe Kemis hoyong salakina teh. Mah coba pakai cenah haram. Da kudu poe-poe nu dihawa. Oh, halal atuh padi teh. Ayeuna pa naon sok. Anu poe Semis meureun Jumat. Nah gitu dia. Di listing. Jadi kumaha urang-urang kene. Urang kene. Make kasih. Dinten ieu ge urang ieu Pak Hajinya aya Kang Boheng, aya Kang Boseng sareng Kang Didan nuju ngadarangukeun. Kang Boseng mah cenah bandaros Pak Haji, nah hanya aya Semar tina Wesi Koneng cenah di damalna cenah eta mah. Semar aya Wesi Koneng. Aya Wesi kuning di misalnya masih besi. Kue wesi kuning gitu ya sok dianggap gaduh karomah kekuatan gaib gitu kan. Lamun cek sini dan mah gelos na si Haji pada damai dengan kotak dawayang. Tidak ME itu tidak ME. Oh, kada ditu contoh ke urang teh. Gitu dan. Akhirnya boleh satu detik ada main baper di luar lapang karena damai. Iya. Perka bawa kayak ke luar lapang gitu kan. Terus di band mah di bangku naon pemain kadang mah tartib atuh. Lain Jidan terjadi iya komentator Indonesia final biasanya kemarin semifinal Jidan dia jadi iya nya Jidan teh pagi tak itu urang teras deui ka Jupe nih di Arca Manik masuk wan. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Purasun. Rampes. Tumaros. Naon hartosna ngicimih kaligane sareng jenuknya Pak Haji sanes si jenuk
Hatur nuhun. Ah, Pak Haji ada jero ieu mah. Pertanyaan apa Haji? Ngicimi masa nama ngupingnya. Ngicimi. Ngicimi cekat-cekat kadang ngecemal gitu. Menyicipi mie, ngimpi Ngicimi. Ngicip mie. Lain eta bisa Kali gane gara-gara lah. Oh, Biasa. kali gane mah gara-gara. Gara-gara apa jenuk mah balarea. Oh, jenuk. Jenuk teh balare apa sih? Mohon masyarakat gitu. Makanya kayak babasan kan batur jenuk balarea gitu. Oh. Batur jenuk tuh masyarakat luas gitu. Ngicimi mah tanya apa aja? Asal nama iyanya nama nguping ngicimi mungkin ay bahasa dialek mah ayanya bahasa wewengkon mana gitu. Ngicimi. Ngicimi. Tinu kata-kata mie pengen nonton ini. Mar gitu aya awalan nggak ngi mah teh aya. Aya Tak ayahnya ngi mah apa? Teuing ngabodor. Ngawayuhnya ya mohon pantina awalan nggak gitu. Ngawayuh Kan. aja. Mohon ngawalan ngi mah teh aya. Aing asal ngiwiyih tah ya. lain asal kecapna wayu berarti Pak Haji eta. Mohon wayuh tidak candung. Wayuh teh? Mohon. Candung harusnya apa sih? Candung nambih lah gitu mohon. Nambih artinya teh. Apa Mohon. teh nyandung bari nambih gitu. Laras gitu. Mun ka dilarapkeun ka makanan tiasa gitu. Biasa. Ka tukang dagang mah abi nyandung mah nambih gitu. Biasa nambih. Ngan si Mang ieu bingung. Ay bahasa mah kumaha keikhlasan. Ngan gini parakeun teh ku masyarakat eta eta masalahna. Mah enggak we banyari naon wae gitu. Har baso. Larapana ieu nyandung mah sanes kanu ieu Cijenuk teh aya lemurnya. Cijenuk teh di daerah Cililin mun tempat wasit tadi dinya. Masih naon? Wasit Cililin pan. wajib. Nu saya disogok teh di Cililin. Oh, sebenarnya wajib. Nah, batur jenuk balarea teh aya terus laka dianggo teh. Ya Kiki. Sampurasun Haji Opik. Rampes. Ya WHO teh ieu Haji Opik ya. Ari Persib kapungkur lamun main di Siliwangi pas Abdi Lalajo kadang sok manggihan entog di gawang lawan. Nah naonan ya teteh Pak Haji nya ari endogna dipicieun kakara Persibna bisa ngagolkeun. Ari pas Wah Haji janten panpel nya kitu papan sekolah diisian ngarah teh aya nu nangkel diisingan ngarah teh aya nu nangkel di desa teteh Apa di sae? Di Paherlani teh. nggak diisi. Jadi Unu nalae ka itu kan. ente Pak Herlani teh eta komandan di Tapang Siliwangi kolonel teh. Oh. Kolonel Herlani urang Singaparna nyobat ada Pak Haji 2 kali ketua Panpel Pak Herlani. Nyepeng didinya jadi unggah-unggah main jadi mun Persib kasupan lila teh. Cari cingwen tukang skor embung ngasupan angka Persib ele teh. Lamun batur asup cepet. Los ke Persija, langsung 1-0. Los 2-0. Persib kasupan cicing gitu. Ditegor ku PSSI teh ku naon? Ku aparat pengawas pertandingan gitu, pacek yang gitu. Dibajing Pak Herlani. Eta cenah Kang sudah nu naik eta teh. Rutum pan dina scoring board teh. Insyaallah rasa aing mah tartib. Nah kumaha teh sekarang? Nu naik aya saurang nu naik pan petugas eta biasa. Diusian ku tentara. Di utarete tah si. Si Pak Herlani. Ya, tuh aya sih tinggal teh di tribun teh. Kumaha teh? Kopi di singan teh. Di orang anak buah cenah. Sing dia sih. Bayang, Pak Bu tacan lagi sing. Oh, sing. Diberi perintah eta mah nya. Perintah. Lain kabayang anu sorangan eta Pak Haji nya. Sing batur. Bawa si eta nu bisingna. Lain kebayang si jaman dari tangsing di dinya atuh kanginan yang gelembung angin di luhur. Gaduh sobat almarhum lah pernah nemu aja tokoh tari eta teh. Sareng Bang Arayana guru di SMK 10. Asa pantes sing ieu lamun ieu naon gerak Di koreograferkeun. di koreograferkeun jadi obak tangan teh lah gitu kan. Dihira we para Pak Bang teh ka Persib. Cing panglatikeun barudak lah. Siap cak gitu. Begitu bertanding teh ka Tribun Timur kan duaan teh ukur malah menit kejauh. Ampun bae teh sanggem lah. Nah aku naon cak. Eta ku abdi apa cak orang anjing goblok kumaha aing. Atuh cenah urang ilmuan mana sih kokoran empuk ka dieu. Saha mana sih? Goblok siapa? Kumaha aing. Aduh, tersanggap. Eta ku Yana Umar baji laehna mah. Yana Umar pan dirihen teh. Lima piking. Jeung Pak Ai almarhum. Ari tage atuh tos Yana, ari tage. Yana Ayi gitu kan.
ngan segala mah babasaan ngawitanana modenya. Diberi dogu ciki. Koreografer. Sia atur-atur. Wah, ngojona gura-gura kelengan. Iya. Nu Saya ngawe. nungguin siapa men siapa. Ieu teh jenengan Anjar Aditya. Assalamualaikum Pak Haji sareng Urban. Salam. Bade naros. Upami hartosna cang ucang angge mulung muncang saparangge digogoku anjing gede gok cungungung rampes naon apasna. Nama lagu. Lagu eta mah janten hartosna gumantung urang jurahanana henteu saklek kedah kitu. Margi nu sebat karya sastra mah kan ambigu tiasa rupi-rupi hartos lah. Multitafsir gitu. Oh, nah ini mulai orang di Palurut ya wae pamaregan baji kieu nu sanes kitu gitu kan. Ucang-ucang angge mulung muncang ka papangge digogoku anjing gede pun palebe. Nah, palebe jeung anjing dijikeun. Ya, kunaon. Tak mungkin protes eta. Protes sosial mari lebih teh jabatan basah. Leres. Sautak saeutik berkat, sautak saeutik amplop gitu kan. Iya mungkin kritik oge. Nah di papangge nah mulung muncang. Teu mulung Tanjung, kan kamayu mulung Tanjung, anak king jimat waking basa emak mulung Tanjung rebun subur tutubuhan. Sama kana. Rebun. Kan itu nusanya. Itu wan kan terus didamalkeun lah ieu jadi lagu partai Akbar Tanjung Panindeungan teh. Kemang Tanjung kan sasabar Tanjungnya. Ternyata kumanjuranana Kang Anjarnya. Tapi mungkin aya simo aya kritis gitu, kritiknya mari urang mah sok diarantosan harti sesuatu dalam tanda kutip teh gitu kan model uga. Bandung heureun ku tangtung tapi Bandung bakal nanjung lamun nu pundung teh Cikapundung mulang deui pan sanu pundung teh di Daragoan ke urang teh nu pundung teh Sumedang ngarang-ngarangan Cianjur kata lanjur di Daragoan teh diperjuangkeun kata lanjur teh mungkin sebelah jalan tol eta can tangtos kitu Can tangtos juga aya kata lanjur pokoknya zaman Persib main kan pinuh rumah makan teh. Harus Cianjur teh. Cacana tol mah gitu kan kata lanjur tos jalan tol. Nah mungkin gitu duka. Aduh kateuy. Duka teh suka purang ngadaun ngora, Garut Pangirutan. Duka. Ciamis manis. Ciamis manjing dinamis. Tah gitu jantan jadi lagu ke tiasa ngandung sababaraha hartos gitu kan. Ya tiasa disurahan secara arti bahasa secara lega lah tina politik tina mere Kimas Tanu saha Kimas Tanu teh nu jadi wadana teh yang ayang teh nya mohon maneh kitu ruket jeung company gitu tah Mas Tanu saha teh jadi pertanyaan mohon jadi juga udah rantosan ku urang teh saha Kimas Tanu teh di barat mah aya uga kan diperjuangkeun di batur mah mohon umumna urang barat gitu kan lamun tujuan karuhun maraneh teh diperjuangkeun sakan hasil urang ditungguan beda teh mohon ditungguan ke urang gitu kan nya kalebat ieu kalebat pemedegan gitu kan ke urang mah sok dijan melekirah mode dina naskah kuno pan jama anu ngagadekeun kabuyutan derajatna leuwih hina tibatan kulit lasun di jarian dijadikan agemana ke urang teh lasun atuh nah jarian gitu kan jarian kan tempat runtah lasun satu anu pagaweana maling gitu kan tanah kabuyutan ya kalebat ieu tah sur situs-situs janten waduk janten naon talaga gitu kan Jati Gede kan pembangunan teh da sasata mah seueur ngarubah kayaan alam lain saya mah ulah pembangunan jalan tapi situs atau napi tempat-tempat anu dikaramatkeun ulah kaganggu di urang mah seueur anu akhirna mohon kadudut jeung aja terus
Tapi ini udah pemedegan mah aya kan di tol di mananya. Imam di tengah tol. Ku tol teh di benteng we. Saya sorangan berarti. Masih sorangan mohon. Da teu tiasa naon hirup teh tiasa nyerangan. Kena barang berarti nya. Laras pan aya hak. Mode urang kadu bumi gitu kan, tetangga kada mau benteng, benteng pemandangan gitu kan. Aya hak urang. Hak menikmati sesuatu teh hak urang ditanggung ku undang-undang. Disebutnya hak servitut dina hukum gitu kan. Teu asa urang. Ayo kadang-kadang di Purwakarta nya nu jalan kalau talaga di benteng gitu kan. Teu tiasa da batur gaduh hak gitu kan. Tajatan patali karena patarosan tadi surat mau panceg gitu hartosna gitu pakai bekaseur. Ngan lepa lebih teh gitulah dai lebih mah di lembur jantan pasirikan. Jadi protes sosial gitu banyak. Mohon. Tapi lebih anu torek gitu nya. Nah, betorek lagi. Aya lebih torek. Lebih sih di kampung Puntas aya nu kapapatenan gitu kan. Aya dengan manehna nu pangantenan gitu kan. Terus pakai jas, pakai naon gitu, bejo kali sepi, aja degung-degung acan gitu. Kudu kapapatenan. Ulah torek lebih. Torek kan. Kangge alat lah dinu cepilna. Jadi mah abi badanna teh umpami bau bacin teh harusnya naon bau bacin teh bener. Aya ieu teh harusnya bau bacin. Nah, bacin teh nya. Teu apal. Sigana bahasa kadinakeun, bahasa selengnya. Bau hapek mah aya apa? Hapek mah aya. Bau hapek bau kumaha Pak? Hapek ya gitulah nu acuk kakekep gitu kan. Ai kanu rambut anu nu bau sebatana non rambut bau aya sebatana teh. Hapek tiasa. Hapek. Tadi pemi alim bau hapek, rambutnya itu biasa knalpot kunaon tadi juga aya Malia parfum rambut. Mohon. Nah, gitu saya. Nah, itu parfum rambut Malia teh listeners ya. Buatan lokal, varian wanginya bisa disesuaikan dengan karakter atau kegiatan sehari-hari. Ini diformasikan khusus untuk rambut dengan wangi yang tahan lama dan mudah dibawa kemana-mana. Hapek tehnya. Ya, Bau teh. dengan memakai Malia rambut jadi wangi secara instan tanpa takut lepek atau kusut. Malia. Cara pakainya gampang, listener. Setelah keramas, saat rambut setengah basah, Gelang semprot. Ini ada si gelang udah elem-elem gitu ya. Semprot ke rambut. Tolong siapa tak gitu. Hindari kulit kepala ya. Malia ini bisa didapatkan di marketplace atau langsung ke IG-nya @malia.id double L Malia. Jantan ya Malia teh bami diiklankeun diedibkeun ku tukang pantun mah matak digulusur kutu matak disoledat tumah gitu. Sarungit ya. Sarungit. Jadi mabok kutu ge. Mau betahkeun. Ya angga gayo Pak Haji. Mohon. Anjeunna teh bade daros. Upami kapungkur aya kerajaan. Nah eta aya buktos kerajaanana. Salam kalau keluarga PT Grantek Cikutra, terutama keluarga quality control. Kami di Waler ku Pak Haji kerajaan. Kita kontrol harusnya nyelata gitu kontrol. Aya kerajaan pan di Ciamis aya buktos-buktosna batu-batu tinulis. Galuh itu namanya. Galuh kerajaan galuh. Kerajaan bentuk bangunan kerajaan gitu. Margi di urang mah teu aya batu anu tiasa damel candi. Jadi batu karakter batu di urang mah lamun ditata teh beulah. Teu tiasa mirupa gitu kan. Di Sunda mah Mohon aya di ditu mah kan aya batu bisa mirupa lah gitu di damel patung. Benten konturna. Oh jadi Pagarageung kan meserti muntilan. Batu-batu gapura naon itu nyambung jeung kayaan lemur teh. Nah yang miceun dan ka mana miceun jeung eta satoronton kapungkur kan di muntilan teh. Jadi di urang mah dipeprek teh beulah batu teh. Tri damal atuh teh Pak Haji. Di damal usaha ku seniman patung. Patos jantan di Bumi Agung mah patos jantan ti ditu na. Oh. Tahun aya bentuk istana teh di apa eta ge tuh aya candi itu di eta anu di Sajiwa di naon di Karawang aya di Cangkuang aya kan. Tapi Cangkuang teh mung 12% bahan baku asli nama.
Jadi nu 88% nama rekayasa. Atau sekadiekeun gitu. Nah bentuknya gitu duka. Da teu aya foto nanti kamu di papantas Di semua bawah ku ada reka, gitu. orang-orang di Burpar di Parda kamu ngurumnya. Tangan emu teh tahun 70 genep teh bade ngaresmikeun Cangkuang teh. Teh Pasarip Tayeb nu ngaresmikeun teh. Anu ada mah Karsmen teh Pak Wahyu Bibisana. Nih Pak Wahyu teh ada mah Karsmen. Kanggo lengser. Tapi lengser dari ya. Nu jantan lengserna Mang Din, Tajudin Irwan urang pagerageung teh. 160 kali kan jantan Sikabayan Mang Din sareng Mang Koko gitu. Dari aja lengserna fungsina ngabewarakeun yen tanggal 28 Desember tepat mah ieu candi Partos Lengse, masyarakat ayu kok ieu urang saksian Juru wawar we. mau jadi wawar, ngawawarkeun mun di Kominfo lah lengser teh. Sukses begitu. Ai di luar Pak Wahyu Mang Din dan tukang udah bodornya. Dina kawinan ngadamel lengser gitu, dibodorkeun gitu. Tati harita lengser. Jadi bodor tuh disuksukan ada ku Pak Wahyu pan. Kunaon Din nya improv lah Mang Din mah gitu. Tapi kan tata lepa kok aya bencong, aya naon. Aya ambu gitu kan. Komori kan di Bumi Agung sami kamari nu ngiring nikah tah. Ngiring tempat gitu. Nyewa. Mohon aing ser aya naon gitu. Torina dientod-entod. Entod teh nami pabrik farmasi di luar kan. Di mana Neng nuju dientod? Ulah iya nuju pameran ninga obat-obatan produksi entod. Di Singapura pabrikan. Singapura bener asli mah. Asli Asli Pak Haji mau ngomong. Asli. Gitu maksudnya aja. Mau rehe lah kamari itu kan. Ruangan mau cipika-cipikinya. Besan sareng besan. Nah, kieu cing di lemur teh. Hayang Lepaskeun modern. balonnya. Hayang modern Pak Haji itu mah. Kita oke gitu. Suasana nikah, suku karena sakral, terus ku bebencongan sareng ambuan gitu. Asa kirang ieu nya, kirang semua manjang rumah tanggana gitu. Aja dah pembenaran orang-orang seperti itu menurut abi pernah sempat larang gitu. Ada kudu masak mah akada, senadai mah kan ieu resepsi mah kan hiburan. Lain maksudnya ieu disebut teh wan mapag mah. Mapag gitu teh kan. Mapag, jadi mapag teh ayo nu sae kan nu sakral lah gitu. Oh iya. Kapungkur di waktu seueur nu. Grup Matutut waktu nikahkeun di Garut kan sae tah. Paji kedah nyontohan, paji nikah deui geura paji contohan sudah res kumaha. Insyaallah. Aduh, langsung tarik kita. Punten bade tumaros ka Pak Haji. Ari niti wanci nu mustari teh maksudna naon? Ari mustari teh naon cenah Pak Haji? Sanes nitih. Nitih. Mangrangehannya nitih. Nitih teh sabaraga motor teh nitih nama tak gitu kan. Jadi amun nitih mah bahasa kawi teh sakerta. Terus Nitih mah ilmu kenegaraan. Tapi di tempat-tempat kabupaten sok aya cepet pancaniti teh ruangan kanggo ngabantukeun kenegaraan. Mustari mah bahasa Arab. naon jeung artosna? Waktu HD. Oh mustari. Wanci teh waktu oge paji. Mohon jadi nitih wanci mustari ninggang mangsa nu utama insya Allah kaping sanu kaping 16 Januari pada aya lo pengurek tak gitu terus kayak Oh ya teh Januari mah. aya kaping 16 pialana ti Gubernur Jabar hadiahna motor Honda Beat 100 juta. Ya ulah bisa juga di itu paling di Banten ada yang 89.000. Teh kilo 1000 deh, teh kilo 1000. Sudah artos sakitu seueur caborna itu. Coba kudu mulangkeun 1000-nya. 1000. Ibu eta amuk-amukan. Teu apaleun Bu. Kantos iya sareng Ibu Bupati teh nakol bedug sarengan duet. Duet. Oh mantap. Wajib diulah menatar guru bahasa Sunda di Pandeglang gitu. Kedah nakol bedug ya dah ahlina tuh kayak ngadulag di lemur gitu. Topik dulag pisahan, topik dulag deh. Jajan Bedug itu topik dulu aja. jadi biasanya mah di anggoku
masrahkeun teh da tos jarang nu nitih wanci mah nya bahasa sastra teh. Nitih wanci nu utami nu mustari ningang mangsa nu utama. Simkuring ngarit ngangkeun ngabandareut tempat-tempat catang pinang. Poek biraan kunang damar, leueur biraan kunang itek, dongkap ti Sukanagara ka ieu patempatan teh taya sanes tuluy maksud anging bade kasbon. Kamu jadi kalau kasbon. Jadi atas kawalernya bahasa Arab kau itu teh mustari teh pawiniti bana Sangsekerta. Dihijikeun tenan orang teh lumrah-lumrah saja Pak. Terus ieu kumaha ilasan bahasa. Aya Deni ya di Ciawi Tali, Sampurasun Pak Haji. Lampes. Lampes. Ari Cep Victor Igbonevo tara dipaenkeun janten pajangan unggul mugi timnas janten juara. Oh iya mau ngomongkeun seperti itu. Mohon eta mah janten naon kawijakan pelatih mohon. Janten pelatih anu apal kumaha kondisi dina waktu sarita. Kan ayeuna masih 18 nya nu. Naon teh? Sebenarnya urang dia nu kalapang teh. 18 ke band teh. Sedang langkung ya. 2 tilu selain nama Pak. 2 tilu sareng pelatih pemainnya 18 kan. 18. Mentak lamun di band tos pas ulah maksa. Aya sok memaksa ya. Aya nu biasa nu gaduh power gitu kan hayang buat kabin teh tiasa. Kan ruang ganti Pak Haji nu hoyong lebet mah. Tah ruang ganti gitu kan beda digentoskeun ID card gitu kan. Ganti celana waduh. Pemain. Ada Alif nih, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Di KPT kampung berarti kampung Abi aya Ustad sok nyarios. Pawargi dina raragi nyambut sasih mulud. Eta laras teu raragi sareng mun Tepat eta teh. Olahraga nya mah sanes tos dongkap tapi tos kumping. Jadi salah sahiji tarekah atau bicara ngadamel kecap jan lemes teh digentos janten I sareng os. Harga jadi pangaos gitu kan. Atau harga jadi hargi. Padahal teh bahasa Sunda dusun sebetulnya. Secara tata bahasa mah lepat. Di mana ngawulang teh di SMP 7 ngawulang naon agami. Tapi dah tahun payun mah abdi rencana ngawulang bahasi. Bahasa buat yang ngelemes gitu. Olahraga mah olahraga. Padahal lepat olahraga teh. Tatangi olahraga, tentunya di olahraga gitu tepat. Olahraga we. Tatangi ge. Bahasa Sunda dusun. Tatangga we. Tatangga we. Pan urang kadang-kadang kurang teh datang kamari, aduh Pak Abdi teh jadi inung leungeun kadang mah urang sakagoknya. Ka pajabat kasa nyebut indung leungeun, pan leungeun teh kasar, tapi kan idiom teh mah kada indung leungeun we. Abdi teh nyeri ieu ibuna panangan jadi lepat. Sebatkeun indung leungeun. Tatangga sebatkeun tatangga. Berarti apa sate marangi, sate marangga berarti. Mohon marangi nawisan gitu kan. Marangi. Sampurasun rampes, marangi gitu kan. Gitu kan di Purwakarta mah. Mohon. Si Rudi teh naros Pak Haji cenah. Bere tu maros Pak Haji ari kapungkur Ajat Sudrajat ngarangkap janten penyanyi oge. Sakit aku senang. Nah, sareng eta ku senang. Tapi dan tu nyanyi mung aca curut pam-pam naungkung aja mah. Curut pam. Subirap pam-pam. Mohon. Ya populer lah harita. Janten kadang-kadang nu populer kan dibertot janten artis janten naon gitu. Beda. Ningali nu insan kitunya nya mode polisi teh mohon. Komandan Kamaru. Tah pantu lami. Atau anu senam teh Sinta Jojo kamu. sana anu bos karyawan teh. Salah Pak Haji. Anu senam teh anu joget-joget teh na joget gini nya. Oh, Cesar. Lapan teh aya. Dina karya sastra kayak gitu anu ayeuna pan ngadamel cerita pendek Cepanok diunggah dina status Facebook dieueuh-eueuh dikempalkeun jadi buku. Aku jadi pengarang, padahal kan instan itu. Ngulungan kamu bener. Mohon gitu kan.
nya sang kitu geus enak ngabungkur kantos. Kang Ajat. Sudah jatuh gitu bayinya. Ya ini dayi di cuan. Tapi pernah eta harita nu Ajat keur populernya. Eta di VIP. Ajat, ada Salmur. Dia di Cipaganti, suka jadi Bumina. Ajat, kembali je orang bareng jat, gitu kan gogorowokan. Panu sabulah teh da kaganggu atuh. Ganeng atuh cenah maneh teh. Terus lagi abdi cenah Pak, jat. Ya cuma kekekeran atuh. Kekekeran kan jadi deket. Jat. Bareng jeung urang balik jat. Suka ganggu. Pasti deket aja. Jadi deket aja. Balik jeung urang bareng jat. Tapi kan ada kekeran gitu teh Panji nya aya oge tah Panji anu tukang arloji teh gini. Mau kalau gitu. Tama kepiuhan atuh. Pingsan atuh. Tujuan ABC eta mah atuh. Kagang kahampangan Pak. Ngabadagan. Dagang kena ieu kan. Mohon nganggo eta keneh gitu. Sediakan tak. Tapi pernah aki-akinya. Jadi hareup teh nonton Persib lah gitu kan. Gede gue tah si pemuda teh. Di kehalangan tau udah gede. Ajak si Aki, ujang naon aja raja Persib gede gitu. Aduh. Abdi cenah genep tahun di pelayaran abdi teh. Dia asa di laut we. Genep tahun aki-aki. 70 tahun hirup teh. Budak incu loba. Nonton Persib aja gue tuh ungkung-ungkungan. Gitu kan. Aja gitu. Sampai ujung itu supir angkot atuh. Ayo karyawan angkot, karyawan PMK Soreang, tumpak angkot di Kebun Kalapa ke Soreang. Oyo nguplung ngerokok teh. Si supirna. Tinggal cing ujang pas supir ngerokok wae, sabaraha sadia teh paling sabungkus. Ayo nyupiran teh sabaraha lami cenah ieu. Aya 19 tahun mah ngerokok, langkung lami. Sok tabungkeun. Lamun sapoe tabungkeun, 15 tahun masuk kana boga angkot nyalira. Ayo bapak ngarokok, sok bapak ge toh sabaraha tahun di PMK teh, ayam 30 mau ditabungkeun merokok. Bapak teh semester kabupaten nyalira. Aduh. Mau eleh. Mau di papatahan teh. Mau di papatahan. Kadang-kadang ada ya sok jalan teh papatahan teh kalah kemali ka orang nyega gitu kan. Oh, karep sorangan. Mohon. Tadi anu naras deui Pak Haji, mana nu sae sareng nu leres beunanya? Mohon. Nyondong atau nepi aya. Sareng nyondong teh kayak kalimat naon? Nyondong mah bahasa lembur. Nyondong mah nya kalebet tatanggi. Mas Pajinya, bahasana mas. Aya masana mah. Apa nyondong? Jami aya tapi sok dipapanekeun emang jami beunghar. Oh, sanes ampun ditaruh bapak aya, bapak nyondong. Nyondong. Terus satu bapak aya. Bapak nyondong. Oh, kumaha nu naosna? Biasa bapak nyondong aya teh saliyo da ngartoseun ieu. Oh. Tapi ulah kawas anjing atuh. Kumaha Pak Ji? Teu tiasa nyarios anjing eta Pak? Tiasa ieu mah. Oh. Panapaleun aya sobatan gitu. Kucuk-kucuk ka bumi teh. Anjing. Ngajaga gitu. Bobe bapak aya gugugug aya ngartian teh. Hari ibu aya gugugug. Aya. Terus bapak jeung ibu kenaon? Senam. Jumba. Mohon senam. Siapa masuk di bejer biaskeun. Nonton. Bu Hato. Kajian senam main tangkung deh Pak Ji katanya. Ya, WA terakhir. Assalamualaikum. Kesana apa anjing gini kan? Saya masuk di perpanjang sih waduh. Aya Hendrayati di Adipura. Hendrayati anu nyiptakeun hairdryer. Benten nya. Benten deui. Aya Adipura Pak. Mohon. Mang Ami, Mang Wana sareng Pak Haji abdi Hendrayati di Adipura. Bade tumaros kinten-kintenna aya referensi buku anu nerangkeun basa anu markah teu sapertos sumping sareng dongkap peruntukanna. Aya buku kamus unak usuk bahasa Sunda. Unak usuk Pak Ji ya? Unak usuk. Sanes kamus umum bahasa Sunda sanes. Mohon sanes aya kamus umum atau agung. Katanya mohon kecap eta mah nya.
Ai kamus ulah usuk bahasa mah jangan dibagi 3 kolom, bahasa kasar, bahasa lemes, bisa sedang gitu kan. Tuh, ada ya. Tapi peruntukannya misalkan kanggo abdi, kanggo batur, kanggo jadi ente lemes, sedang kasar gitu kan. Eta buku teh gitu 3 kolom. Otomatis lemes kasaluhureun, sedang kalau diri sorangan kasar kok. Kahanapa? Di pasien hadiah lah, sok ieukeun ka Udung ya alamatna kan loba payun cara ka kodir tak kayak ieu buku mubeng payun nuju balabah. Aduh balabah. Teteh Hendrayati nanti dikasih. Teteh. Oh, kieu we. Hendrayati mau pemeget. Tuh, gitu. Hendra. Yati dipanggil. Oh, Yati mah istri. Mun Hendra boga pemeget. Ah, wadang istri nah. Aya karyawan ke Sunda kabuh Hendra namina istri. Tenang naon Pak Hendra, tata buku abi gungkul daripada Asep Dedi. Naon Asep Dedi? Paduan ngaranna teh. Kudu buku nu mana aja. Tuh atur nuhun Pak Haji, satos ngawacap deui. Mohon. Ya di pura. Cana ka kantor di radio ke ku Pak Haji dicanakna ka dieu, atanapi ku Pak Haji langsung. Itu cara ka dieu rebo ketiasa diposkeun gitu. Ah, Pak Haji diposkeun kira paket gitu. Di paket. Paling gitu. Paket Pak Haji pun kado perusahaan paket para Rama teh. Oh iya. Oh iya tuh. Pak Haji. Oh iya. Ada dikirim kan itu Pak Haji dikirim ka dieu bawa ka dieu. Kieu atuh nyungkeun alamatna, telepon kita mau di-WA-keun. Ke Pak Haji dikintun. Sok di WA-keun alamatna. Coba buku, coba ongkos paketnya di Pak Haji dipangmayarkeun. WhatsApp-keun ka dia alamatna, ke dicatat ya. Jadi bukuna kamus unak usuk bahasa Sunda. Geger Sunda eta Pak Haji? Geger Sunda. Geger Sunda. Tuh, mantep. Nah gitunya, atur nuhun listener sadanana anu atos ngawata punten aya nu pecan ka baca ge. Mohon. Atos sadaya. Eta pan seueur kan geus 40 genep deui, 40 genep deui teh acan. Acan enggak sudah waktosna Pak. Kewe waktosna. Coba kalem lah tahun payun urang tepatnya. Ah gitu mohon. Tahun payun lah. Urang teh tahun 2002. Eta tempat nomor WA-na kalau ieu mah PJN mah sok naruskeun. Nomor WA-na aya nganggut Pangludi tah eta tah alamatna. Langsung diketik euy. Mohon. Berarti ke mendengarkan ya Pak Haji. Nah, udah dia. Daripada buku di gudangnya, mending diicar. Dibagikan gitu. Mana aya nomor WA? Manawi. Tersawios. Entah nu tetehna ka dieu gitu kan. Moal diaoskeun moal. Moal diaoskeun. Di WhatsApp-keun nomorna teh di luhur soalna kesek-ngesepna ke sesah. Sok naroskeun ieu. Nah, gitu teh nuhun ya. Tetehnya, teteh kan eta ya, teteh ya. Sanes. Haji atau nuhun Pak Haji. Sami-sami. Urang ngadua sadayana Indonesia teh juara banyak di Afrika. Engke iya na. Kedua nu nangtoskeun ieu mah draw lah. Oh gitu Pak Haji prediksinya nya. Sanu ngalebetkeun Pak Haji draw teh. Pemain timnas juara. Kunci dia gitu. Urang ngadoakeun mah mudah-mudahan di tahun 2022 engke urang langsung nararanjeur pasien kesehatan ya Pak Haji nya. Amin. Pak Haji teh tahun 2002 aja terakhir ya. Beres. Beli pada nyanyi Pak Haji beli pada naon sok mangga ayeuna terakhir. Pak Haji pada referensi laguna pan kirangnya dan dasar ulang lemur. Pak Haji mah lagu barat mung hiji nu apa teh. Tapi beus deui. Tahu saya teh mah. Eta misalnya sama tahun gua. Bisa aya eta tuh kata-kata mutiara penutup di akhir tahun Pak Haji. Kata-kata mutiara Pak Haji masuk saya wae. Ada di akhir tahun teh kan tetenger ada teh jadi ciri lah. Jadi orang napakuran maneh. Naon ku urang pola dilaksanakeun setahun ka tukang. Anu teu acan kalaksanakeun urang resekeun, anu sae urang tingkatkeun saena, anu awor urang kantunkeun. Eta pisan Pak Haji. Pandina paribasa ge mention incorporationo gitu. Hartosna di dalam tubuh yang sehat terdapat saldo yang kuat. Aturun Pak Haji, terima kasih listeners, terima kasih buat semuanya. Kita pamit hari ini. Semoga hari ini menyenangkan buat kita semua dan semoga Indonesia meraih hasil maksimal. Ya, Wanda Urban pamit. Pak Haji pamit. Elmi lagi pamit. iRadio 100% musik Indonesia. Wassalam. Dadah.